Tuh, sekarang ada aspek ya wirid secepat kilat. Assalamualaikum. Ini Pak Haji. Buka aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau betul. Cek Sadio. Punten Pak Haji. Wah, si Gana tambah jauh ya. Sebuah aja. Percaya. Kopi apa teh Pak Haji? Cek herang wae. Tuh, ngobrol Pak. Gitu Pak. Mangga. Saresna ujang teh urang mana? Bade perjogi naon ka Pak Haji. Ieu teh dilandingan teh kade Pak Haji umroh. Kusabab umroh terus teh kaetan. Sok sebatkeun bade perjogi naon. Abi teh Pak Haji dilande. Abi teh ka dieu teh aya pamasagangnya. Itu juga ada usaha Pak Haji. Usaha itu menuju serat lah gitu. Hoyong ningkat deh lah pas nontos itu Pak Haji. Yang nuhunkeun didoakeun lah Pak Haji. Usaha teh kalancar teh Pak Haji. Leres pisan jang, si ujang dokap ka dieu teh nya. Teh ku Pak Haji didoakeun sok. Si ujang mah ayeuna mah sing jongjong usahana, sing aya pikiran teh ku Pak Haji doakeun teh umi sareng 1000 santri, sareng 1000 santri Pak Haji. Atur nuhun pisan Pak Haji, abi teh doakeun nya ku Pak Haji. Insyaallah lah teh abi minta sukses melah. Ya da Allah hilap abi teh Pak Haji teh. Ya terus Pak Haji, abi beri uang lagi ya. Iya sakit aku Pak Haji, rezeki. Ya ditang-tang ya sedang. Ya rezeki itu Pak Haji. Ya tenung hatur jang sok sing salamat ya. Waalaikumsalam. Ya. Rezeki Pak Haji. Buka Pak Haji. Hayang gue nyaho. Astagfirullahaladzim, 2000 perak. Nama ikan naon dulu dia mau mati, mas batang-batang oke. Udah untuk bisa jauh. Siapa aja? Astagfirullahaladzim.